aya bandar togel di Jakarta minta nomor kanu kiai, cek kiai salah sasaran, mabur, moal Pak Haji saya menjauh, naik menjanang moal, mabur, tidak kan mabur dibualang pakai sendal, mabur dia, lain mah mabur sendal kiai dicokot, dibalikin aya nomoran 42, dipasangkan biji, setakan gas orang banyak, kurang mah geus kieu bae lah, ya urang mah kitab teu boga, bener teh, urang mah kitab teu boga, tuturkeun kiai nu istiqomah. Nu kieu mah kiai ngamen nu kieu lamun cai teh mah cai pam teu dibayar bete kaluar iya tuh yang mending jujur sabodo teh nek nangka goreng batu awak goreng gono makanya teh jangan pernah tertipu dengan penampilan jaku lagi tuh kikilan nih emang kira aku aing malah jatake make kieu Batman baru atau yang pakai jubah ya tukar usaha baik aja hampurakannya pula masuk ke uang yang agak enak dan lain tapi ingat orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua dolo lain mikir kalau keprok tolol إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله أغثني 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 سريعا بعزة الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السرية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم علمنا من علمك المخزون اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب. Para alimil ulama, para kiai, para sepuh, guru kita al-mukarram Ki Haji Sohib, oge para kiai nu sejenna sanajan tadi sebutan ngaran, insyaallah diangkat sebagai guru pribados, mugia sadayana sing dipaparinan sehat wal afiat. Aparatur desa, lurah beserta jajarannya di dia doangnya lurah Nutara Jum'ah. Bapak-bapak, ibu-ibu nu kukula dihormati, tepohoran dan orang nu kukula sangat dicintai. Sasarangan orang panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala, salawat rahu salam mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjunan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad
Hadirin rahimakumullah, nu ngaranna jalema mah kudu siap dipaido. Ngaranna ge man kana mahasinuhu masawiya fa kaifa la takunu masawi masawiya. Jalema mah ulah keur gorengna bagusna ge goreng bae. Dolo panitia nya capek nunggu pahan eueuh dipaido. Awak ngagibrik sugan teh nu ngajailan horeng ti keur peuting can nyatu. Itulah manusia. Jangankan manusia biasa, sagede baginda Rasulullah Muhammad. Loba nu ngahina, loba anu mitnah sagede Kangjeng Rasul. Gusti Allah bae ge anu nyiptakeun alam dunia dipitnah keneh boga anak ku musyrikin, padahal lam yalid walam. Atuh komo urang anu karak jadi ustad lagi setengah badan. Makanya iya acara maulid teh sebagai bentuk tasliyah, motivasi ka urang bahwa hirup di alam dunia ulah leutik hate, ulah putus asa. Ayeuna urang leutik keneh bakal gede, janu gede ge leutik heula, leutik ge dicabakan mangga gedean. Ieu ngartin teh ya. Kayak lama ngeri ya, panas. Iya hati kerja rengkel sebenarnya mah ya. Mana can balik-balik, tadi mana telepon rek balik, pamajikan ngawea keremen bedul cek aing. Tidak ada satupun bayi yang lahir ke muka bumi yang keistimewaannya melebihi Rasulullah Muhammad. Tidak ada satupun manusia yang kesempurnaan akhlaknya, yang kesempurnaan postur tubuhnya melebihi Rasulullah Muhammad. Tapi kilang gitu ge Rasul, loba bae anu mitnah, loba bae anu ngogoreng. Makana urang jalma biasa, ulah atoh ku di alam, ulah hewa anu digogoreng. Nyurubuk tangkal cau ge ku tai kotok, taraku daging kotok. Benar? Makana punten Pak, wajar Kangjeng Rasul di mana dirayakan tingali muludan kadang-kadang sapoe aya 2, padahal Muhammad nama eta-eta keneh sarua. Padahal masyarakat lain tanyahoun ayeuna keur usum paila didongdongan mah ulah-ulah duit cai ge gara rati sawah barelah komo sawah di imah mah beulah tadina duit hararese boro-boro anu gaduh deh ngomong eueuh bae. Boro-boro anu pangangguran, anu usaha ge riweuh, tani tinggal daki, dagang tinggal hutang. Kabari geus mah di Jakarta, Pak Haji kumaha warung supaya rame? Belum warungna. Tapi lebah rek ngayakeun muludan, teu kaganggu ku usum paila, tetep muludan mah digede-gede. Beuh, masyaallah, keur muludan kieu mah masjid ge gati rek leumpang ge nya. Makana ya Bu, urang teh kudu untung jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad, kudu ngarasa bangga jadi umat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Tidak ada akhlak yang melebihi akhlak baginda Rasulullah Muhammad. Pak tingali punten, hampura kula rek cacahan murudan bae. Dionangna ge murudan, kula mah moal cacahan politik, moal cacahan calon presiden. Jabuktina mah sasaha ge jadi presiden, teu meuli bea sorangan mah teu gebleg kejo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ramauhu bil hijarati hatta khudibat bid-dima'i na'lah thumma 'ada sallallahu alaihi wa sallam إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهل هذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Pak gerage pikiran yang segala dek. Iya pan ngayakeun mulu dan kieu kalau di nguping ti panitia nyeun parcel saanu nyeun besek saanu lain duit leutik eta leres da Bu. Padahal ieu nu ngayakeun mulu dan gerage tanya saurang-saurang ka Nabi Muhammad dan nyaho. Dipikir-pikir mah liurnya ngagung-ngagung jalema berkorban luar biasa bari ka jalma teu nyaho fotona boga atuh ngadownload dusun di download dina Google nu keluar lain foto Nabi Muhammad kalah foto ka Ahmad keheula dak ieu ngaji seperti ku polo nyelak kana huluangan agar kita tidak polongo. Nges tak kudu loba dalil dah, tak loba dalil. Dapat mah kaharte. Kalau ibu-ibu mah, alamak dalil mubazir. Geura tanya ti dia. Mun balik ditanya ku salakina, "Di mana Neng?" Hadir ceramah. Sanu ceramahna Haji Asep. Ngabahas naon? Pokona mah rame. Hese ngatur bikang mah hese. Makana ka ulah hayang ngatur bikang. Bikang mah ulah-ulah ku salaki. Ku pangeran ge teu bisa diatur. Atuh geura ku pangeran dibere halis, ku manehna ditambahan make patlot. Haju kapanasan tinggal sapotong banyak. Atuh enggeus ulah waheuh ai. Bu, coba tambah tanah ulah nepo kana beuteung aing bae. Ieu mah lain lintu bajuna leutik teuing. Aduh, Kang, basna dipaehan bae, Bang. Basna dipaehan bae. Eungap ieu, Kak. Aduh. Doakeun bunya kula sing sehat. Rumah tangga hampir 18 tahun can boga anak karena pamajikan doang anakan 5. Coba Pak, ieu nu ngayakeun buludan ge pan teu wauh ka Nabi Muhammad. Tanya geura kitu itu nyahuun. Sugan aya pernah ngimpi. Bahannya lamun cekek eleup-eleup mah jasnya marek molor tara babahnya pancokor bayangkeun Pak geura ieu akal urang kadang-kadang aneh ngagungkeun Nabi Muhammad padahal ajalemana can pernah fotona ge teu gaduh ngimpi can pernah dibejakeun ge kuburanna di Madinah atuh poe di mana Madinah pokona mah ditapos ka girang mah ditu. Tapi nu aneh ieu jalema tiap puluhan ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Iyalah mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad. Lamun ditanya mana mukjizat Nabi Muhammad? Iya. Sanajan urang can palih jeung jalemana, teu nyaho kana rupana, teu wauh jeung jalemana, fotona nu mana moal ngimpi ge can pernah, tapi ieu urang bisa ditarik rasa, bisa ditarik sukma cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bisi can kaharti keneh panitia beres muludan ngumumkeun ibu-ibu urang urunan 200.000 sewak deui tujuanna Soleman urang Bogor rek hajat kulatan anak urang sumbang daek urunan moal naon sebabna teu wauh ai ka Nabi Muhammad wauh kunaon daek urunan sarua papada teu wauh ai ka Nabi Muhammad daek urunan ai ka Soleman teu daek urunan iyalah mukjizat Kangjeng Nabi besar Muhammad. Padahal orang can wauh karena wajahnya itulah cinta, itulah rasa. Dia itu kadang tumbuh tanpa alasan. Matakan Bang Santri, lamun dia dijodohkan ke guru dia, jeung aweh pilihan guru. Ulah sok ngomong maaf guru, saya tidak bisa berubah tangga karena saya tidak punya rasa. Ulah ngomong teu boga rasa, anyong-anyong dia reueuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala wa وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد وعلى
wa qiyaiha wa ala wa sahbihi. Katakan anu percaya anu iman karena kesaktian Nabi Muhammad, ja urang beberieun ka Kangjeng Nabi Muhammad teu nyaho teu wauh nyaho kagarana ge cing para kiai. Tah eta para kiai anu kudu dituturkeun ku urang anu istiqomah magahan ngaji ka urang. Kiai mah pewaris Nabi, ngawarisan ilmuna, ngawarisan akhlakna. Tuturkeun ulah-ulah nuturkeun Kangjeng Nabi, nuturkeun kiai pewaris para Nabi ge. Insyaallah barokah hirupna. Geura teteh ngariung ilu jeung rombongan kiai beda berkatna. Urang ngiduh dina mobil kana panto aya motor lewat kaciduhan beungeutna teu tarima yeun LP lapor di polsek pidana ditewa ka kiai mah lain anak dibawa ka hajat kang ciduhan. Tadi yang bulat turun di mobil panitia sasalaman di bulat balik kain lebok ya aing atuh can kokoh-bok. Terus kan makana bu kupingkeun kiai mah teu payu duit nage. Coba ke kiai-kiai sepuh beli rokok ka warung dipasikeun rokona ieu artos nang wios mah doana bae toh. Sai urut nage digaur. Urang ngical ieu di warung 5.000 lamun ngajual 50.000 riweuh untuk ditutup warung naga. Kiai mah henteu aya saya mah di Jakarta anak negeringan bae mari keluar masuk rumah sakit mana BPJS na bae geus 3 bulan teu dibayaran. Datang ke Haji Sohib, Haji coba ieu minta ubar anak kula gering bae dibere cai nage cai keran setengah gelas kilok pinuh jambe mah dikieu ku Haji Sohib. Haji balik teh mun mere duit ieu Pak ulah henteu maksudna. Dibuka amplopna 500.000 nepak tarang kaduhun teu dipinuhan gelasna. Setengah gelas bae gope lamun pinuh mah nyanguna. Kabayangnya nu kieu bae make label steril 5.000 ai itu setengah gelas bari cai keran lagi ngopek. Oh kiai mah barokah. Kiai dilawan. Kabatur mak kiai mah sedekah kumaha mencet kotok nunguyu dipanapkeun ka kiai modal dengan kotok tetera menang 4 poe saya mah datang deui cik Haji Sohib kumaha anak cager kuku paeh horeng maka kiai rek protes aing mah datang ka dieu minta cai supaya anek-anek ulah pajakitan kulan kalah ka modar. Cik Haji Sohib dia dikabul doana pan ngomong lagi ulah panyakitan geus modar mah moal panyakitan deui. Geus tuturkeun kiai bae ulah sok omong. Ka sendal-sendal lagi payo kiai mah. Aya bandar togel di Jakarta minta nomor kanu kiai. Cik kiai salah sasaran mabur. Moal Pak Haji saya mah jauh nek minta moal mabur. Tudekeun mabur dibualak make sendal. Mabur dia. Lain mah mabur sendal kiai dicopot dibalikeun aya nomoran 42 dipasangkan biji. Setakan geus urang mah nya. Urang mah geus kieu bae lah. Ya urang mah kitab teu boga, bener teh. Urang mah kitab teu boga tuturkeun kiai nu istiqomah. Nu kieu mah kiai ngamen. Ngamen nu kieu. Lamun cai teh mah cai pam teu dibayar bete kaluar. Iya tuh yang mending jujur ya. Apa teh? Nek nggak goreng batu awak goreng ganon. Maka teh jangan pernah tertipu dengan penampilan. Jaku lagi tuh kikilan nih mah. Kira aku aing malah jatake make kieu Batman bang. Atuh yang make jubah ya tukar usaha baik aja. Hampurakannya pula masuk ke uang yang agak edan lain. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Dolo, lain mikir kalau keprok tolol. Mending keneh boga salaki ceplok patok tapi jarang ngitah loba mere duit. Daripada boga salaki sumuhun wios karena duit gara rati ting torek.
Makanya bapak-bapak punten, punten ya dengekeun. Kalau ingin tahu keilmuan seseorang tinggi apa rendah, teu kudu nepok kitabna. Da urang kadang-kadang boga kitab salamari di ruang tamu, jeung sieun saya mah doang. Ngarak-rak akhlak sorangan mah teu bisaeun. Bener teu? Haji Asep di Al-Mukarram kan ceramah di imam bacaan berenang sudah Al-Mukarram ke pemajikan. Sugan mereka jual Al-Mukarram macan berenang. Paling sore yang disebut ancelokan mah. Maka apa? Kalau ingin tahu keilmuan seseorang, lihat bagaimana cara dia menyikapi tamunya. Gitu. Sarua ka pamajikan ge sarua kudu hade, kudu bageun. Bo, makana kasepuhan lamun urang urusan jeung pamajikan sing hade. Sebab pamajikan mah tina tulang rusuk urang, ulah langsung dilempengkeun bae potong Kak. Pokoknya lamun pamajikan ngajak pasea ulah dilayanan, mundur, mundur, mundur. Lain layanan company saya tambah. Mundur, mundur itu tidak berarti kalah. Sebab Agustusan tarik tambang nuwun yang mundur kan. Kula tukang ceramah, mun pamajikan nganyanye, kula masuk HS. Hudang berepe, cek aing batura soak. Ba, bikang dilawan, modar. Tuh, kadang tuh. Bener, hati pan bikang madang malaikat, kudu bener bae saya tahu. Nganyerikan maka salaki, inget bae, teu inget. Lebah dinyeri bae ku salaki, inget bae asal pas diungkit-ungkit. Terus kan, ieu keur nyacahkeun urang Kangjeng Nabi besar Muhammad. Wajar kajen teuing urang ngadenge beja hungkul Muhammad, nyelek eta kana hulu angan, bener. Ketidakhadirannya kita idam-idamkan kehadirannya. Mana akhlak Rasul? Pak, kiai penceramah ayeuna mah punten, datang dimuliakeun, nya. Datang di subuhan, segala aya, jeruk aya, anggur aya. Oh, tadi ge. Awas cenah jeung kiai, kiai mah ceramah orang ngabeakeun mah budak. Nu ayeuna mah kiai tinggal untungna kasepuhan. Datang di DP-an ceramah can beres kadus mah ditalian. Kamaman saguala aya. Kangjeng Rasul mah boro-boro kos kitu. Matakan lamun urang bebelian isin ka Kangjeng Rasul, isin. Isin ulah diomongkeun. Ulah diomongkeun. Kadenge Rasul mah boro-boro dibere seprit. Bodak iklan akuatan aja. Mana sejarah mencatat waramahu bil hijarati hatta khutibat bid-dima'i na'la. Nu tadi mah Romli ngeunaheun ya, aing mah Romlian ya. Bisaan saya tanya. Tepiran 15 menit. Bisaan saya tanya. Waramahu bil hijarati hatta khutibat bid-dima'i na'la. Rasul mah bujang-bujang dikiki, bujang-bujang disugemakeun. Matakan orang lamun jadi kesepuhan rek ngalaga, isin ka Rasul yang peka atuh. Rasul mah keur waktu dakwah ka Taif, waromauhu di baledogan. Binanakis dah, Roma ya, Romau. Nasoro. Nasorta nasartuma nasarti nasartu mulut dan buat dan nasoro segala kan. Gara-gara ulah dinya. Dalam ini nya. Dalam pakai wadah kedong supahan. Bisanya
Dak bener mah lembur lain lagaan. Paingan tadi cik haji saya ke haji di dia mah nya alhamdulillah santai tadi dia mah pala linter. Karak 3 bulan mah santai langsung atalar juru imah. Ibu. Bu. Sok dibalikan wedak salaki. Paingan gonok. Si Haji Asep kajenting hidung tipe suami idaman. Lain agul ke payung butut nggak modalan wadak pamajikan 5 juta wadak doang 5 juta. Kita stok 15 tahunan. Iya mah dibelikan make up Kelly loba teuing make behejo. Doang kotak menang kebugan. Aju banget Korea beheung Afrika. Kuping kan kasepuhan. Geus ganeng. Wa mau Gusti nu agungnya. Mudah-mudahan orang kabeh sing disalametkeun akhlak urang. Ternyata baginda Rasul tidak seperti yang kita bayangkan. Ternyata dakwah Islamiyah mengalir ke seluruh pelosok dan penjuru dunia dengan penuh pengorbanan, keringat malah darah bercucuran. Ternyata tidak seperti mubalik sekarang, tidak seperti pendakwah sekarang. Urang tinggal untungna izin ke Rasul mereka raga. Ternyata Rasul mah gerwatos dakwah ke Thaif waromauhu bil hijarah, rame-rame ditimpukan pakai batu hatta khudibat bintima'i nahlah, bahkan wajahnya penuh dengan darah sampai karena tarumpah sendalna pinuh pun getih bacocoran. Kabayang tuh pernah tuh di ayat kiai tengah hati ditimpukan. Coba jajal pakai aku jajal untuk yang dihuru lembur. Pengen aing tadi angkat jadi Rasul yang berbeda adatnya. Bah, horeng eta urang lamun hayang katurut ku santri, henteu cukup ku pinter ngaji Kudu hilip, kudu elosan, kudu loba wios. Ieu mah jadi kiai galak bagahan santri salah cabok paeh tilu. Jadi kudu elosan lamun cek santri Abah Haji minta doa anak aya naon kasep rek meuleuh masjid mangga. Saya gede adatnya. Tak urang ge lalaki ka pamajikan ulah sok sesentak pae. Pan jadi pamajikan eta capek. Da aing ngomong kieu karak sadar. Ganeng. Sebenarnya mah kajenteng lalaki gagah nu kuat mah awewe. Urusan anak, urusan imah, seseuhaneun gosokaneun, beurang oyos beuting dioyos. Uyuhan terebak tulang tongkong nanya. Matakan ai urang can bisa nyenangkeun pamajikan, ulah sok sesentak, sumutna jangan nyeri. Makanya dari calon suami jangan asal tampan, jangan asal mapan, nyari yang bisa menghargai perasaan. Dulu keprok tolol. Dusun. Ya, makanya dengekeun tah, sing bager, sing kadeng. Ai ka haji sok pase atuh pase aja yang robot. Atau rumah tangga iya kan pasah-pasah. Japasiana rumah tangga mah termasuk rukun sono. Jajal ge urang pasnya gede di pamajikan sampai kabur ka mitoha menang saminggu hade deui beda dipakai lagi pelem. Teu ini kenyataan guys. Cicing. Wa ramauhu bil hijarah. Tidak seindah yang kita bayangkan. Ditimpukan habis. Hatta khudibat bintima'i nahlah, darah bercucuran sampai kada tampal samena pinuh. Apa yang terjadi? Rasul ngamuk. Summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina. Rasul itu ahli diplomasi, di mana bumi dipijat, di situ langit dijunjung. Rasul orang Mekah, dakwah ka Thaif, anu perjalanan paling kira-kira sajam, tadi tarima, balik, ulah ngedok dirinya balik. Urang ge lamun anjang ka lembur batur, diturunkeun ka kapotingan, balik. Ulah nyambut golong ka samang jawarana. Jawara ge dicak tai kotok mah jengkek. Ulah ngaku jawara, namun tan bisa ngejal celi sorangan. Hirup mah eueuh deui, iwati kudu bager, kadenge.
hirup mah kudu bag jalma wanian teh mah tereh kapaeh doang ibu lurah salakina ge kalem nya dong teh paling iya bisanya sekdesnya wani ngahesan lurahnya atuh wani cek aing mah ieu leutik-leutik hampur apa sekdes bae make cocokannya mudah-mudahan sing panjang umur kasepnya kayak batur manggeus parae tinggal kakak besorang iya tuh jor teuing tolong aing bari babatahan ku kolot cik dakwah mah ikhlas eta cenah balik dibere berkat alhamdulillah lamun teu dibere berarti panitiana tolol cenah ieu kunaon ieu sekdes guru bae leutik bae trikeun gede-gede jika ada hayang kawin sieun ka bapajikan haju ngabatin jadi ngahambat pertumbuhan Gusti laju nama asal hirup mainnya kupingkan ternyata Rasul itu begitu bijaksana tah urangnya hirup kudu bijaksana kudu panjang tali Aisyah summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazina kupingkan dulu bisa daros naon cenah paedahna nyacahkeun Kangjeng Nabi Muhammad kupingkan Nabi Muhammad mah ke gedugna jalma soleh urang nyacahkeun jalma soleh biasa bae kayak manfaatan tingali dina sarah salah satu sarah kitab Ta'limul Muta'allim ada ulama mengatakan idza dzukira salihun fi majlisin khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kubri kullu man syariba min ma'iha aslam dekekeun ngarti teu mah bahasa Arab eta kudu ngarti lah lamun ngisang Arabna Allah antaida atuh santri mah ulah ditanya bahasa Arab mah pakai larang idanam yaro itkuyun liar ya orang di mana orang di royok punten urang nyacahkeun kiai mege jalma soleh anu lain nabi lain rasul misal kayak kiai sepuh maot dihaolan urang diomong-omong ka hadiana keur ceramah eta kiai eta naon faedahna awas cik salah satu pensyarah kitab Ta'lim Muta'allim idza dzukira salihun fi majlisin ketika dalam satu pertemuan majlis dicacahkeun jalma soleh anu lain nabi lain rasul khalaqallahu sahabatan lam tamtur illa fi ardil kubri maka Allah bakal ngadamel awan anu awan eta bakal ngaluarkeun hujan tersebut moal diturunkeun kecuali di wilayah anu loba kafir kullu man sariba min ma'iha aslam cai hujan tersebut nyerap kana cai nyerap kana sumur disedot dipake nginum ku jalma-jalma kafir setiap jalma kafir anu nginum kana cai nu kacampuran ku hujan eta aslam suatu saat pasti asup Islam berarti karena kahaolan kiai bae ge urang geus berkontribusi untuk memajukan kejayaan Islam komo nyacahkeun pendekar jalma soleh Kangjeng Nabi besar Muhammad matakan ulah aneh pak mudah mah teruskeun bae bukti lainna di Eropa di Amerika di Inggris di negara-negara barat umat Islam tambah maju umat Islam tambah ngalobaan loba kafir asup Islam alhamdulillah mudah-mudahan ya urang berkah muludan ieu masjid pinuhna lain muludan doang berjamaah para riuh insyaallah bae nya aik haji bona ulah diomongkeun mah sama kiai lamun Ramadan di masjid 3 poe teu kaluar mereka kunci Pak sok summa ada guys kurang ngaji bae loba kesepuhan izin summa ada bantuan ih kalah nyongkeun banget teu jelas haji ieu bisa nanaeun ngejok Allahu Akbar di dia maka kiai dong ngomong bedul banyak bahwa aing membuka minta haki mau buka daging aing nak awas ya perjalanan dakwah Rasul diabadikan dalam manuskrip bentuk sarful anam thumma ada sallallahu alaihi wasallam
iya itu mah foto kulanya dalam nyengir bedoang diberi duit. Bu jujur kasepan aslina kasepan fotona ngomong goreng cabok ya bu sakia mah sedangnya tadi abis turun di mobil ayah parawan sasalaman cerik sukanya bogor orang induk suku nak kalayak wae hei puntennya geus asup waktu asar urang ngazam ngakhirkeun heula ledek eureun aing mah ngazam ngakhirkeun salat pan wajib ngemuasaan dilaluasakeun hartina na jeung awal waktu teuing na diakhirkeun ulah sampai ka saporetan waktu ngan syarat kudu ngajam ngakhirkeun salat bisi kieu po eta kiai nu rasaanan waktu salat gedeger bae ulah sok walian dia teu murudan ge asar jam 5 ogohan bentar tarangna dia ku hae cicing dah aing teu usaha usah ganggu hampura kasepuannya oh nya hampura bae ieu mah pungajurna tadi adanan komat doang sallallahu alaihi wasallam ila makkah hazina Kangjeng Rasul teu ditampi dakwah di Thaif uih ka Mekah hazinan dalam keadaan berduka bernestapa malah berlinang air mata Masya Allah pan kadang-kadang aya eta kiai nya ngaji nggak sampai ke ngawek-wek ngan aya tiluan nu tilu ge tolol rokok ge beak dikeroyok borok umere rokok ge beak dicokotan atuh urang macan cai tai kuku-kuku na Kangjeng Rasul summa ada sallallahu alaihi wasallam ila makkah azina Rasul ditampi dakwah pulang di jalan pendak sareng malaikat fasa'alahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadzal asabiyah cik malaikat ya Rasulullah junjunan eta kunaon getih acak-acakan pugu ku urang Thaif di baledogan malaikat bae ge teu tarima kakasih Allah dikos kitukeun malah malaikat tawarkeun jasa Muhammad hayang dikumahakeun ka urang Thaif geura ngomong bila perlu poin ditakumkeun dicacak diracik-racik ke penjadi pepetek bila perlu poin diratakeun jeung nini-nininya cik Kangjeng Nabi atuh meureun pae faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim may yatawalla kumaha ngomongna Rasul ulah engkeun ulah dipaehan ulah kaula mah lain dititah modern kaula mah lain dititah jadi preman kaula mah lain dititah jadi jawara kula mah titah mendaur ulang sampah keun teuing ulah dipaehan lamun dipaehan eueuh arahaneun keun teuing hirupan bae sugan indung bapana maledogan anak incuna mah ke iman kitu matakan urang geus sing panjang tali aisannya urang ngamekeun masyarakat ngamekeun santri anu bager doakeun anu badung doakeun boro-boro masyarakat urusan santri bage hese santri 20 tongkrong moal kabeh ngaji moal bagi dua ge gagah ngan lebahnya atuh beh kumpul jeung jurig-jurig kabeh pokona mah bah urusan santri zaman kiwari mah dipikiran mah mata edan sendal kiai di masjid Allah sabelah horeng dihirip ku santri pake ngahurungan seuna aing ge menak dilak-tilok aya nu gede cik aing mila majir meureun horeng beak gerak ku jurig kadang-kadang balik ceramahnya na gerbang cik aing tando nanon tanggal kalapa horeng santri woi kenaon malah kalapa ka haji emang kalapa sadia nu Allah atuh aing repek dia mah mau pangeran iya kadang-kadang babah punten eta santri anu badung keur digobong tara ngaji geus datang ka imah mah rumah tangga eta anu sok bela ka guru mah eta kadang-kadang anu bager tukang ngaji mah eta ka imah mah ngaleyen makana Pak abdi punten pernah jadi panitia haolan guru nupuan dana kadang-kadang eta alumni anu badung tilok ngaji eta anu babarikana duit mah
Eta mah alumni anu boga santri jadi kiai kadang-kadang kelekik lihat mere haulan guru 50.000 dina waktuna bawa santri di mobil jarah nyatu kabeh rampok biaya. Makana urang sing panjang tali aisannya rek boga pamajikan cerewet ingetkeun menang Allah kadenge lamun boga pamajikan cerewet goreng adat kasalaki sujud syukur teu kudu meuli TV setel bae kayak ngaguik bawa cenah ka haji kumaha teu beneran usaha mah jagjag duit mah loba ai pamajikan menang limbah nya hideung pendek goreng adat dipoto beunang huluna doang itu nu terbaik pikeun urang da urang boga pamajikan geulis mah sohor doang baheula na urut nganjangan lurah urut nganjangan bos kalapa tapi boga pamajikan goreng hideung kesangan ih wutuh can pernah aya nu noel ditoel ku jurig kasurupan jurigna matakan diajar husnudzon ka Gusti diajar bagus sangka ka Gusti ma utiya ahadun syai'an huwa khairul lahu anu dibikeun ku Allah ka urang itu anu terbaik pikeun urang paham matakan lalaki dengekeun bok lamun salaki rumah tangga meudo beut bikeun pagawean imah ulah yaeulah 3 poe we teu stres keureut dia tadi RT atuh lah kereng-kereng jadi lalaki lain kunana kula pernah ditinggalkan undangan ke pamajikan cik pamajikan arek undangan ditip anak mohon ulah hilang datangkan itu telepon mobil mogok sampai urusan anak cik aing ieu kiamat atuh urang keur ngobrol jeung tamu anak ulah ting sononton be slot be modal atuh tai anak pahili jeung modal cik anak ayah disangin dong aing teu bisa gisangan nu gede kejer hayang nyeduh susu aing lumpat nyeduh susu balik deui gisangan cik nu gede kok ayah tumben susunya bau tai sih ulah main tak ulah main sekarang kupingkan tinggali bahasa Rasul dengan indahnya diadalikan dalam Syarhul Anam faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla wios genteng ieu mah resep abdi diangkat dari Nabi wios tamakana urang kiainya punten kadang-kadang pan gogodan santri gogodan rek diangkat darajat mah nyelek geus timitoha teh boga santri lalaki 10 ngagitar bae jabudug boga santri awewe 5 asal malam Salasa malam Sabtu kasurupan ih beneran boga masyarakat hese diatur lebah anu paeh pak kiai digedor-gedor titah ngajikon geus teu butuh mah panggih di jalan ke kasep pake jor teuing elos urang mah masantren puluhan tahun lain titah disebut pinter ngaji lain titah disebut jadi kiai titah bisa nyabaran ngaribohan nalika manggih jalma-jalma nu kos kararieuh doang Rasul di baledogan keur ceramah di jalan anu rek mantuan rek di podaran ngomongna faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim may yatawallah engkeun teuing ulah dikukumaha teuing nu ayeuna maledogan indung bapana ka aing sugan anak incuna mah engke daek iman ka aing urang ge kitu bae nya aya jalma nu tara salat ajak bae can daek salat wios ke isuk ajak deui ulah bosen isuk hayang nanya ieu eta anehnya lamun di lembur mana bae nu suka ngagali kuburan mayit ya eta rata-rata grup hore nu tara ka masjid kunaon sih eta maksudna hayang nanya doang hayang nanya sarua eta sarua kunaon tanya padahal mah cik akal mah eta nu kudu rajin salat mah dekat dengan kematian tapi grup eta tah lebah dia hirup kudu siling hargaan teh nutara sholat dirangkul jangan dipukul hewa ke anak kelakuan temenang hewa ka jalemana dan nutara sholat ke manfaatan mana manfaat nutara sholat lamun di dia aya nu paesan sok ngagali kuburan bari hujanan nutara sholat kami mah ustad jeung santri babage amplop di masjid lain keprok usaha lagi kumana mah
Punten ya punten, anu hese teh horeng etika, nu hese teh akhlaknya, nu hese teh akhlak. Matakan Pak moal diangkat jadi wali Allah, lamun teu boga sifat kasih sayang ka ahli maksiat. Kunaon sagedena Abah Habib Lutfi ketika yang sowan itu orang-orang soleh seakan-akan biasa saja, tapi ketika yang datang berkunjung orang-orang preman, tatoan, tukang mabok, kenapa begitu kasih sayangnya? Coba kenapa? Karena orang-orang seperti ini dispesialkan untuk liutami makarimal akhlak, untuk mendaur ulang sampah, bukan untuk membakar sampah. Leres dah Bu. Makanya iya kudu ngaji supaya ulah cacahan, supaya ulah asal kalakuan ngaji. Ning di lembur ngaji di kota Mariweuh panas ngen hitun doang jeung ngiduh teu make duit. Di lembur mah asal semoga 10.000 aman, asal kabeli beas. Hayang dahar jeung daging ngala tutut, hayang dahar jeung sayur ngala iwung, beak iwung hirip ku dia gantar tah. Di lembur marek ngisi ngebleng ka kebon batur, hitung-hitung jariah pupuk, ngarabuk cau kutai mbege bagus komo kutai RT. Benar Bu. Coba teteh ke Jakarta kemawa duit mah balik deui moal ngisi. Kula anyar kene nganterkeun umroh ka bandara asup ka toilet ngisi keluar di beta duit gelut aing. Atuh pikir tai-tai aing. Selot modal mulak bau sorangan bae ngeblek. Aing keluar di beta duit mending paseang. Cek babaturan ji ulah ngisin ke Jakarta. Berapa Pak? 5.000 Ustaz dibayar 10.000. Oh pulangan aing ngising deui bae aja dong. Maning dilem awas sok dulur terakhir teangan ketenangan hirup ku ibadah ulah neangan kesenangan hirup mah moal anu senang di dunia mah pasangka-sangka wawan senang pasangka-sangka bege mobil bagus setoraneun jalma nu boga hutang mah boro-boro ka Jawara kana kalender geus sieun setaran motor tanggal 10 tanggal 5 sangat gibri. Pasangka-sangka cik batur senang amat haji eta mah unggal poe naik mobil, batur mah berobat jalan naik. Makana neangan katenangan hirup kunaon ku jalan ibadah. Makana abdi titip kakabehan lamun ngaku cinta ka Nabi Muhammad ulah ngukur naik sedekah mulu doang. Karena cinta itu bukan hanya menyukai tapi mengikuti dengekeun. Daek abah cinta ulah ngukur aya bobokok kejo doang. Berjamaah 5 waktu alhamdulillah ya punya bapak ya kulanya nasib kadang-kadang sholat jadi tiiran tadi ke sholat tadi itu dibolang jabat takdim asar jendor di tiiran baik iya ya oh alhamatan tuyul teh unggal poe penting diliarkeun balik setor kadang nusu ge teh kaburu iya nasib ku kieu teuing nya berang penting karena aya di imah tapi pamajikan mah doang nangis reuneuh deui bae tanya iya atuh piraku udah ku cau tolol pan kieu mah pinter lamun berang teu kaburu penting teu kaburu icuk-icuk kadang mah cole-cole baheula pernah di KB temen pan di kabehkeun wae ih tatangga nginuman pel KB anak ada 8 pusing meureun pel KB reaksina dibalangkeun ka jalan dicongcong ku hayam kajundong da 2 bae. Nah, mudah-mudahan orang kabeh dipasihan istiqomah, dipasihan hidayah Masya Allah. Kita cinta Nabi bukan hanya menyukai, tapi lebih daripada itu kita mengikuti syariat Islam. Anu 5 waktu ulah diting, nya sakitu bae sing aya manfaatna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.